mitra wilujeng tepang dangu deui sareng acara batu dongeng enteng pangbeberamana di Mang Jaya Official. Oke para mitra Mang Jaya Official tos nyiapkeun para mitra di ngawitan kru dugi ka admin sadaya nyiapkeun bahan-bahan anu kanggo diupload di Mang Jaya Official. Sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu dalapan enjing-enjing nu wengina tabu dalapan bunyi. Ayeuna para mitra teh karaos mincak bagian ke-40. Sa episode para mitra teh sekaligus tamat. Upami nu tos tamat aya di playlist. Mangga buka we playlist na Mang Jaya Official ke didinya aya carios nyambung anu judulna nyaeta sapertos ieu nya si Gombrang tuh si Gombrang para mitra. Mangga aya teh si Gombrang carios silat betul papanya makanya ngakeun bae si Gombrang di playlist tapi di playlist atau napi nu sanesna mangga pilarian we nu kinten-kinten cop mangga buka gitu nya atau napi sa nu ieu ge nu loba ieu resep cenah nganyangkeun bae para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya Official. Dupi neangan Bapak karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-40 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-40. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi? Sabada Mang Iha nepangan Aki Sura menta panyalindungan. Anu mana Aki Sura harita teh nyebatkeun abot para mitra sadaya pikeun ngayakeun bantuan ka Mang Iha kumargi anjeunna ngaraos abot aya Ki Burandil anu memang kacida pisan sakti mandraguna. Kumargi dipengkereun Ki Buldani teh aya Ki Burandil anu kacida pisan saktina. Tah kitu numawi Aki Sura harita teh anjeunna teh sangem pikeun mantuan ka Mang Iha. Diterangeun Mang Iha mabean di bumina aya Rajapati anu ngakibatkeun pamajikanana mulih ka jati mulang ka asal. Kumaha atuh para mitra Mang Iha harita. Mang Iha sajongjongan ngahuleng asa ponok pangharepan tapi teu ngomong naon-naon najan dina dadana ngagelek kupi omongeun. Ari geus ngadenge kitu mah teu bijil sakecap-kecap acan. Tapi ujang Aki ge moal ngantep ka jalma nu keur diudag-udag kurasa risi. Diririweuh kurasa sieun. Diudag-udag kurasa hariwang nya teu naon-naon Aki percaya. Ari percaya ka Aki mah da moal diantep ku Aki oge tangtu ditulungan. Nganya kitu ujang ulah percaya teuing ka Aki. Da Aki macan puguh mampu ngabendungi serangan si Buldani. Kawan tulo babaladna jeung boga gunung panangeuhan anu kuat nu katelah Ki Burandil. Cik Aki Sura mere deui pangharepan. Nya nuhun pisan nanging kumaha atuh carana abdi teh da teu raos hate ieu teh. Asa usik saliring dumadi teh nya, sausik samiring dumadi jika meni teh teu boleh risi sieun we ku si Buldani babakuna mah. Eta mah nya kumaha ujang we atuh. Rek cicing di dieu heuh grek diajar bela diri pe. Dajang bani jeung satar ge keur dialajar. Cek Aki Sura mere lolongkrang pikeun sorangan Mang Iha, pikeun sorangeun Mang Iha. Ahnya kanggo saeulehanna mah hoyong ngiring monok we di dieu manawi rada aman ari sareng Aki mah. Sawios abdi malah rela. Sanos di damal jongos ge dikuah kieu ge da moal baha asal diaping dijaring ku Aki da abdi mah rumaos hengker teu tiasa naon-naon. Oh, ku Aki ditarima. Tapi kelanan urang nyalurkeun baludak. Aki Sura ngojengkang muru janela. Celuk-celuk ngageroan Anggara jeung kanu sejen. Tekung silila murid-muridna pating torojol bus katepas.
Anggara colohok kelantaran di imah geus aya Mang Iha kitu deui Bani jeung Satar. Karageteun aya Mang Iha, murid-murid Aki Sura luut let kesang. Tas latihan guk-gek dariuk teu loba omong. Barudak ieu teh aya nu datang nyatana Mang Iha ti Cisuru, nu tangtuna ge hidep teh geus warawuh meureun, cek Aki Sura. Laras tos kenal abdi ge ki pan ieu teh nu masihan lauk mas teh. Nanging aya naon atuh meni asara reuwas teuing, cek Anggara. Barabat harita ku Aki Sura diterangkeun yen Mang Iha teh butuh ku panyalindungan. Anggara jeung Bani Katut Satar ungut-ungutan ari nyisaerah karunyaeun ka Mang Iha, pok nanya. Mang Iha, kumaha sikap si Buldani ayeuna? Wah, mawi ngancam we ka emang nyai, mata keueung jeung hariwang. Anak itu masih Buldani teh teu bisa diantep. Kudu buru-buru dicangkalak sina karasaeun ku keketegna. Cek nyisaerah ujug-ujug budal amarahna teu bisa disumput-sumput. Ari sabab ras inget ka inung bapana nu geus tilar dunya gara-gara dipateni ku anak buah Ki Burandil. Najan Buldani teu milu ge tangtu kabaud da sarua anak buahna Ki Burandil. Sabar erah, ulah sok kejot borosot bisi cilaka. Keun heula ulah getah sarupateun. Can tepi kana mangsana akang ge moal cicingeun. Tangtu bakal maluruh anu ngaran si Burandil. Najan gagah sakti mandraguna ge lah jalma mah aya apesna. Kitu cek Anggara manehna para mitra teu keueung teu ludeng. Teu sieun para mitra teu keueung para mitra sieun maksana sanes teu ludeng. Kahiji geus boga elmu cecekelan warisan ti Aki Sura, kadua geus wawuh jeung jin. Nyatana Dulja jeung Dulji katiluna manehna nyekel kujang rompang. Pakarang Akina nu warangkana sarangkana aya beuteung Ki Burandil. Nantang tu bae ngeunaan kujang rompang mah tara dibeja-bejakeun, boro-boro kanulian ka Aki Sura ge tara bebeja. Laras abdi ge percanten, akang tangtos bakal ngayakeun balitungan nanging bade irah deui upami sanes ayeuna. Upami diengke-engke mah palang siang bakal namihan korban, ceuk nyisaerah bubuhan awewe seukeut pisan rasana. Erah, urang teu acan tamat ngulik pangarti ti Aki. Nyai ke sing sabar lanan can rengse saeutik deui. Kege geus tepi kana mangsana mah hidep duaan terek diutus ku Aki pikeun lunta neangan pangalaman anyar. Pikeun namahan ilmu nu geus aya sangkan leuwih kuat, leuwih luhur, leuwih mati kudu bisa ngaleuwihan pangarti Aki. Cek Aki Sura namahan kuat kana pamadegan Anggara. Nyisaerah teu ngomong deui najan dina hatena geus teu sabar oge. Da memang nya guguru ti Aki Sura mah can rengse, aya keneh jurus-jurus anu can kapibana masih keneh atah. Satuluyna nyisaerah sina nyayegikeun susuguh karunya ku Mang Iha nu can cai-cai acan. Mangkaning ti tengah peuting lunta jauh tangtu lapareun. Ari Anggara jeung Bani Katut Satar ngariung ditepas nangap lalakon nu karanapan ku Mang Iha di Cisuru. Memang ngadenge kitu mah Anggara rada kahudang amarahna. Ngegedur nafsuna hayang buru-buru init neangan si Buldani. Tapi ngingetkeun yen dirina can masagi, can wani init jeung teu wani gagabah bisi cilaka ku pola sorangan. Kira-kira wanci pecat sawed guru tak anu datang hiji jajaka make papakean kampung. Make duduk kuy nyungcung mawa iteu keur pangeprak reumis jeung tamalengo. Barang serog kahareupeun imah regeureun. Tuluy uluk salam sopanaker malah mabari rengku hormat. Assalamualaikum, dijawab ku sarerea meniraeng. Geus kitu Aki Sura mapag sema. Ari breh de apaleun ka urang Cisuru. Uluh geuning ujang. Ti Cisurup nyayap ka jero ujang. Muhun ki abdi ti Cisurup bade ka Mang Iha aya di dieu kitu. Aya sok atuh nam ka jero kaida. Memeh diuk eta semah munjungan heula ka Aki Sura. Bus katepas gok jeung Mang Iha. Puguh Mang Iha mah ka jero. Ngajenghok para mitra asa reuwas aya urang Cisurup teh jajantung ngadak-ngadak ratug hate pating sarebelah. Ai ya kira-kira naon ye? Gerentes hate Mang Iha gap nampanan leungeun Ki Semah nu ngajak sasalaman sanggeus rengse gek Semah teh diuk ditanya ku Aki Sura. Terus terang Aki teh leuwas kadatangan Semah wayah kieu. Bari jeung taya ibarat tianggana. Ujang teh saha atuh? Poho deui Aki mah apal kana beungeut wungkul jiga-jiga nama Sagamar jeung Ki Uman. Sumun
Mun ki uman teh pun bapa ari abdi mah pun asikin. Ceuk eta semah nikukur nyebutkeun ngaran sorangan. Ai. Geura caritakeun atuh aya naon? Aki Sura beuki panasaran sarua teu geunah hate. Rek naon kin? Mang Iha ge teu sabar. Ki semah anu ngaran asikin rada kaleken. Rek ngomong tetapi akhirna mah pok cacarita nerangkeun kaayaan di lembur Cisuru anu keur reumeujeuna riweuh. Para mitra sadaya akhirna mah ngabejakeun ka Mang Iha yen Bi Iha meunang kacilakaan janari Mang Iha kudu balik heula ka lembur. Tak kitu maksud abdi teh Mang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceuk nu aya di dinya ampir bareng. Mang Iha ngacedak kana bilik reuas ngadenge pamajikan anak kitu. Sajongjongan mah teu lemek teu nyarek, panon bolotot teu ngiceup-ngiceup. Kesang tiis ngadak-ngadak nyorolok masihan awak, beungeut sepa sirah lieur. Jang Iha, ulah rek leutik hate ujang sing sabar, sing tawakal, mana kitu ge geus tepi kana titis tulisna. Yen si Nyai kudu mulang peuting tadi. Ulah palid ku kasedih, ulah kaseren ku leena hate. Ulah kabawa ku caah kareuwas, sabab saha manusaan anu bisa nolak kana papasten ti Allah. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Kulak canggem bagja awak geus aya nu ngatur ti ajalina. Geus ayeuna mah sing sabar jeung tawakal. Pasrahkeun ka Allah nu murbeng alam. Kulun nafsin daikatul maut. Sing inget atuh teh ujang. Cek Aki Sura mepelingan ka Mang Iha anu masih keneh kabungbulengan. Di pikiranana can leler lelembutanana asa burak balik. Olebat beungeut Bi Iha para mitra nemongan kawas nu ngalelewaan ka salaki. Breh anak-anak nu leutik keneh tada teuing barang keakanana. Mua bina ti anak hayam leungiteun indung. Para mitra sadaya teu karasa berebei-berebei celak-celak Mang Iha ngabijilkeun Cipanon. Najan dikuat-kuat dia teu kaampeuh Cipanon mah maksa bijil. Hulu angan seueul kasaleku piceurikeun ngan henteu kedal. Mang Iha mugi sing sabar Mang, ceuk Ni Saerah mepelingan. Mang Iha, punten abdi, ieu sadaya moal leupas tina lakon abdi. Nu gagal ngabedahkeun balong Mang. Nu akhir diancam ku si Buldani, ceuk Bani ngarumasakeun. Yen kajadian kitu salah sahiji balukar tina gagalna pagawean manehna. Ulah boga pikiran kitu Kang, ieu mah si Buldani na we teu uyahan, talegnas beak ku sorangan. Keun manehna ge pada ngincer ge moal aya moal teu lieureun geura, ceuk Anggara. Geus ulah mikiran si Buldani geus puguh, manehna mah jahat jeung telenges. Da ayeuna kudu kumaha ari urang. Nyarek sarerea ka Cisuru, teu hade mun teu ngalayad mah, ceuk Aki Sura. Nyiringan ki leres pisan lah kedah ngalayad ayeuna ka ditu, ceuk Anggara tanes malah sarerea satuju. Nama tuh urang sarerea sakalian. Geus kitu mah Aki Sura jeung Anggara katut nu sejen tatang-tatang, rek miang ka lemur Cisuru. Rek ngalayad nu kapapatenan itung-itung ngabeberaha teh Mang Iha ngarahreg-reg hatena. Sanggeus tarap ti beral miang mending ngabring arinit ka Cisuru. Aki Sura leumpang ti heula ditema ku Mang Iha, ku Nyi Saerah tuluy ngantai saurang-saurang da leumpang di jalan satapak. Teu kacatur lilana di jalan urang kocapkeun bae geus tepi. Kasampak mayit geus beres, geus dimandiran, geus dibungkus, karinyolatan. Sarta kaluat geus sayagi da karingal daguan Mang Iha wungkul. Nu araya di dinya jempe sakabeh panon mencerong ka Mang Iha nu leumpang semu kokoloyongan. Digondeng para mitra sadaya ku Anggara jeung Asikin bus ka imah brek dekug jireun mayit nu geus meunang ngungkus kari perak nyolatan. Mang Iha teu bisaeun ngomong ti korona elok-elokan Cipanon ngembeng. Beungeut sepa gek diuk bangun leuleus taya tangan pangawasa. Pada ngalelemu hatena sang kanjanglar jeung kahibur meueusan. Ari Aki Sura pada ngabagiakeun ku urang dinya da pada apal ka Aki Sura. Kawantu baretona cicing di Cisuruk malah mah pada ngajenan sabab tetela. Bijilna tanaga pitulung teh ti imah Aki Sura. Sadarna Bani jeung satar ku ayana murid Aki Sura. Malah dijieun panyalinungan ku Mang Iha jeung nu sejena. Jang lebe, kumaha ieu teh karinaonana?
cek Aki Sura nanya kamang lebe nu diuk di gireunana kantu nyolatan sareng nguburkeun. Ya, geus sagala sadia mah ulah dilila-lila dajang ihana ge geus ka dieu. Berakadinya geura luluguan atuh kujang lebe, cek Aki Sura ngelingan. Atuh geus kitu mah perak nyolatan mayit nu miluna teh teu wudu meuni lobaan, tempat leutik meuni heurin da pada hayang. Reng seruku nu katilu tuluy mayit diasupkeun kana pasaran. Satuluyna digotong ka astana rek dikubur nyumponan ruku nu kaopat, bering nu jajab meuni ngaleut. Awewe lalaki kolot budak meningantai. Gancangna carita para mitra mula sara mayit rengset ti awal nepi ka akhir. Nutas jajab geus marulang deui ka imah masing-masing. Ngan rombongan Aki Sura mah henteu. Ngariung deui di imah Mang Iha. Aya badami keuneung saeutik malah para pangurus lembur ge kumpul heula. Darek badami jeung Aki Sura pikeun ngungkulan buldan. Ngan samemeh prung badami geus ilahar di dinya masok aya hajat nyusur tanah. Perak heula ngalaksanakeun eta sanggeus rengse Haji Bandi ngamimitian muka carita da hayang buru-buru rengse. Aki, ieu teh dibujang enggalna bae jalaran kaayaan teh nuju sakieu riweuhna. Sim kuring sapara kanca teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kus-kusumpingan Aki ka ieu lembur. Ka bumi Mang Iha khususna umumna ka lembur Cisurup. Margi urang Cisurup teh nuju diliput ku kabingung, dikuriling ku kasedih, dibuburak ku kasusah. Ku ayana si Buldani nu kacida teh leungeusna. Ari kawitna mah ukur meres hartabana nyingsieunan jeung ngancam nu teu aya nyatana. Nanging ayeuna mah tos lain heureuy deui, buktosna bojo Mang Iha janten korban. Tah kumargi kitu. Disuhunkeun bong bolonganana, naha kedah kumaha ngungkulan kasusah anu sapertos kieu. Kedah kumaha newak si Buldani nu kalitang licikna. Margi upami eta can beunang rupina mah lembur Cisurup teh moal aman ki. Aki Sura ungut-ungutan. Kusakitu geus kanyahoan bakal kamana loyogna omongan Haji Bandi. Ari sabab ku Aki Sura geus kajudi pasti menta bantuan menta akal muntang akal pikeun nangkep si Durjana. Yang Haji kitu deui kasakum nu hadir di ieu tempat. Eta kabeh ku Aki teh geus kaharti, pokona mah Aki teh kudu milu mikiran. Kumaha carana nyangkalak si Buldani kitu meureunya telepat ki kitu pisan. Ieu Jang Haji, urang Cisurup teu kudu riweuh-riweuh mikiran si Buldani. Keun bae dangke ge aya nu bakal tandang makalangan pikeun numpes anu jahat. Ngan ayeuna mah can biji. Keur digodong keneh sina jadi jalma nu masagi. Mun kai teh mah keur di lautan keneh can lemes, can sampurna. Tangke dina waktuna niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Tangtu eta jalma bakal bijil. Sarta bakal ngaburak balik sayang si Buldani sakaligus jeung kokojona. Kokojona nah saha Aki sanes mung si Buldani wungkul. Haji Bandi moloho. Ulisi kumecrek nu sejen pating raringeuh teu ngarti kana omongan Aki Sura. Ieu Jang Haji, apaan ku urang dia ge geus kanyahoan mimitina mah sok ngariweuhkeun teh aya dua bangsat. Nu sok malingan hayam, lauk popoean ngabongkar lomari jeung sajabana. Ari eta dua bangsat kapaksa lantaran diancam ku si Buldani. Dihaja sina babadog rampung. Duitna dibikeun ka manehna. Mun teu nurut diganyar ku siksa, diancam rek dipaehan. Tapi alhamdulillah, eta dua bangsa teh ayeuna mah geus babalik pikir. Malah geus nekat rek malik narajang ka si Buldani nyatana Bani jeung Jang Satar. Nu ayeuna aya di gigireun Aki. Aki Sura ngareret kadua muridna. Nu direret ngeluk tungkul era ku urang Cisurup, tapi reueus geus bisa ngarobah sikep. Bari aya dina kalancaran lantaran ditang tayungan ku Aki Sura. Janten kitu. Lajeng kumaha Aki? Saha kokojona si Buldani teh? Ngantai eta teh Jang Haji. Si Buldani oge pangnawani kikituan teh boga gunung panangeuhan. Dasanya nama ari pikeun ngayonan si Buldani wungkul mah teu hese. Moal kungsi 2 jam ge pasti lupuh. Teu kudu ku Aki ku murid-murid Aki ge beunang geura. Tapi Aki mah nyawang teh kanu leuwih jauh. Si Buldani boga panyalindungan nyatana Ki Burani.
Garong kahot nu umurna geus ratusan tahun, tapi masih kene jag-jag warigas gagah sakti can aya keur lawana. Tak kitu nu matak oge. Tak ieu nu dipikiran ku aki teh. Sarta ieu pisan nu baris ngabahayakeun ka urang upama si Buldani diganggu. Aki teh lain teu wani, lain teu hayang ngabela urang Cisurup, tapi can nepi kana waktuna babakuna mah. Haji Bani jeung nu hadir ungut-ungutan. Malah Mang Iha ge ngabandunganna tenget naker. Hayang nyaho kana kasang tukang nasi Buldani nu dipikagigis ku jalma rea. Nyari kitu mah nyangakeun atuh ka aki mugi-mugi sing aya dina kalancaran. Pokona mah si Buldani hoyong kenging atuh Ki Buranil kacerak kitu tah. Ceuk Kulisi. Nya da kitu pangarepan aki oge. Da ayeuna mah kieu we Jang Ici. Pikeun saheulaanan mah giatkeun ronda, terapkeun sistem keamanan lingkungan. Sakabeh rahayat, sakabeh kadang warga Cisurup sida milu ancrum kana kancah perjuangan. Dina raraga ngabendung talikna kajahatan. Ari sabab ngajaga keamanan teh lain sakadar tugas para pangurus atawa patugas seje. Tapi sakumna warga boga kewajiban pikeun ngajaga keamanan. Piraku sugan ari kalahku di kepung mah si Buldani teh make jeung wani puak pauk sieun sugan ari nyolobaan mah. Ceuk Aki Sura para mitra sadaya. Harita teh panjang lebar manehanana. Harita para wargi anu mulia. Sabada Aki Sura cumarios atuh Kulisi tuluy nyarios deui. Da rezeki nuhun pisan kana piwajangna. Da karto pisan ku simkuring oge memang kitu kedahna. Mangga bade dijalankeun margi rona mah parantos warjalan nanging jajan sampurna. Sampurnakeun deui Jang Ici. Mangga. Dah ayeuna mah kieu aki teh moal bisa lila-lila di dieu. Lantaran di imah teh boga kawajiban nu leuwih penting. Incu aki nyi Saera jeung Jang Anggara geus teu salabar hayang geura arinit ngajorag ka si Buldani. Ngan ku aki can diidinan lantaran tacan masagi. Jadi aki teh keur meujeunna riweuh ngabarah 2 incu ditambah ku 2 murid nu anyar. Mangga ki wilujeng angka teh mugi sing lancar di perjalanan. Nuhun kasadayana nuhun. Ta ayeuna ka Jang Iha aki pamit saja mulang. Moal lila-lila di dieu ujang mah tetep we di lembur. Keun teu kudu hariwang teuing. Asuh barudak engke geus tepi kana mangsana. Si Buldani tangtu kacerak. Kade sing gede hate ulah ngulugut ulah leutik hate. Tapi sing tumamprakan kadar ti pangeran nu geus tumiba ka urang. Kitu Jang Iha. Aki Sura neuteup ka Mang Iha. Mangga Ki, mangga. Geus kitu mah Aki Sura jeung kanca-kancana amitan. Malah saltan amitan munjungan ka sakabeh nu aya di dinya. Jut turun kaburuan dijajabkeun ku Mang Iha nepi ka Golodog. Bring 5an miang balik deui ka imahna nu aya di lamping pasir. Mang Iha carindak-dak teuing kumaha ditinggal ku Aki Sura teh. Bet keueung asa ditinggalkeun di leuweung. Padahal dirinya teh loba batur di kokojoan ku Pak Haji Bandi jeung Kulisi nu kasebut jadi kokolot di Cisurup. Satuluyna Mang Iha pada ngalelemu hatena sarta nungtutan amitan rek ka imah masing-masing. Lila-lila Mang Iha cunggelik sorangan ukur di baturan ku anak-anakna nu can dewasa. Nasib nepi ka kieu. Harianeun Buldani ceuk hate Mang Iha bari nyusut Cipanon. Keukeuh nyeri batin asa diteung-teunganan ku Buldani. Ngan pun kana papatah ti Aki Sura hate Mang Iha teteg deui asa boga arep-arepeun. Cag urang tuna para mitra kaayaan kula warga di Cisurup. Nyaeta ngeunaan Mang Iha oge Aki Sura jeung sajabana. Kocapkeun harita panon poe geus lingsir ngulon karasa panas meningah heab. Ngan untung para mitra kaupahan ku hiliwirna angin pasir karasa tiis matak seger. Harita manuk-manuk recet di sarada patemalan jeung baturna bangun galumbira naker. Dina kaayaan kitu dina tanyakan nu netek aya hiji jalma leumpang sorangan ngagandong leungeun bangun lungse. Bedogna ngangsar kana lemah ngagarisan rarambu jalan. Beuki lila beuki tongoh akhirna anyog kanu lempar. Reg eureun deukeut pengkolan nangtung bari nyoreang nyawang ka tukang. Breh lemur Cisurup imah-imahna parentul, pasawahan ngampar tangkal kalapa jiga nu paluhur-luhur. Cisurup
Cisurup. Anyin tempat kelahiran aing, tapi tempat musuh-musuh aing pasti aya teu keribut. Lantaran pamajikan siha dikade ku aing tangtu kana modarna. Keun sina karasaeut. Sina kanyahoan ku jalma salembur yen aing teu hayang dicoga gaduh. Aing tala jari janji ngancam jeung nyisieun lain ngan sakadar bau sumut. Puas sia, lebok sia ku tulang beuheung deuleu. Cek eta jalma. Nu tayalian Iwati Buldani nu karek tepi kadinya rek mulang ka tempat nyumputna. Geus ngomong kitu mah tuluy leumpang deui nuluykeun lalampahanana. Ari gop kanu lengkob gok tepung jeung dua lalaki nu papakean sing sarwa hideung. Maki ikat nyoren bedog nu jangkung badag dilengkepan ku kumis sanggadulang. Kumis baplang sanggadulang mata bolotot tarang codet. Kang Buldani eureun heula, ceuk nu jangkung gede bari ngaraneg. Panon mencerong ka Buldani kebeg Buldani rawas reug eureun. Panon mencerong malik neuteup kanu nyarita lila-lila nyerek seuri leutik tuluy ngomong. Hai maneh geuning daslan, teu kamarana euy. Meninggal tuaan ngareurewas maneh pugu akang teh keur malaweung tadi teh. Urang heula Kang. Pugu kuring ngahaja neangan aya perlu ieu penting pisan, ceuk Daslan para mitra. Gek diuk dinu iuh baturna nu ngaran Kope. Nurutan diuk nangkep tuur bari ngareureuhkeun ka cape. Buldani jadi diuk deui ngarahuh bangun seungah, beret-beret kancing baju dilaan, berai ngaliglag nemongkeun dada nu buluan. Harita Buldani tuluy nyarita. Aya perlu naon ka Akang? Lutus kumaha Akang kudu ngadeheus ayeuna pisan. Aya bada mikeun untuk bisa diwakilan ku nulian cenah. Cek Daslan. Uloh. Aya naonnya? Buldani reuwaseu. Teu nyaho pokona mah tepungan heula bisi medu. Ayo atuh. Tadi bari leumpang urang nyimpang heula ka Aki Sura. Sugane di dinya aya rejeki. Cek Buldani bari jung nangtung. Saha Aki Sura teh? Daslan nangtung bari mencerong. Urang Cisurup nu nyepi di hiji pasir, manehna boga incu hiji, awewe geulis keur meujeuna cetrokeun. Oh, da bontengnya. Hehehe. Geus ya, Yuinit. Buldani teu loba omong deui gedig leumpang pangheulana. Dituturkeun ku Daslan jeung Kope. Leumpang semurusuh hayang buru-buru tepi ka imah Aki Sura. Susuganan aya rejeki kitu ceuk pikiran Buldani. Panon poe mengok ngulon angin leutik ngahiliwir ngajajapkeun ulah leumpang. Sora manuk kadenge mata kuaas ngabeberaha anu keur cape. Sedengkeun pucuk-pucuk eurih aroyag pating arulang siga nu ngagupayan. Ngahiap-hiap kanu tiluan sangkan buru-buru datang. Sanggeus nyorang tanya kanu netek beras kareuma. Tuluy nobros ka kebon awi jog-anjog ka hiji pasir. Breh loba kebon aya saung di tengah kebon sampe. Aya tangkal kawung nu keur disadap lahangna. Reg Buldani eureun leungeun katuhu nyusut kesang leungeun kencan nu nyuk ka hiji lengkob bari ngomong. Tuluy ditu imah Aki Sura. Yuk gagancangan. Tuluy ngalengkah deui dituturkeun ku duaan nu teu kungsi nemalan. Teu kungsi lila anyog ka deukeut imah Aki Sura tapi teu wani kebat terus dongko. Panon mencerong negeskeun ka imah bisi aya nu bogana mangkaning Ki Buldani mah geus apal. Yen Aki Sura lain pilawaneun manehna, paling mahi keur lawan guruna. Namun didodongkoan, cek si Kope. Bahaya Kope. Mun Aki Sura nyuwun ka Akang manehna bakal amak, sabab ka Akang amakeun pisan. Kalabatan leuleuh keh deuleu. Nah kitunya. Cek Kope kalah ka ngahehe. Monggeus, mantur omong, tayokeun ka imah. Aya jelema eueuh. Buldani ngagebes panon mah tetep mencerong ka imah. Wah, manusaan Kang, da beda janela jeung pantona ge meunut. Tisieun kieu wara areueuh kieu geus nya. Cek Daslan buktikeun heula bisi ngatipu. Cing maneh asup ka pakarangan sorangan. Heug puntenan mun aya nu bijil bejakeun. Aya minum gitu, terus balik deui. Bejaan Akang. Mun usaha Akang ngupayan teh ka dinya. Cek Buldani ka si Kope. Ah, sieuna. Si Kope embungeun. Moal naon maneh mah can obuheun. Galak sodeh ka Akang, peda kungsi ngareureuyan icuna. Heug atuh. Waktosna kabujeng CF di para mitra deh. Tuluy ka dieu heulanya dongeng enjing urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Neangan Bapa. Karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-40. Enjing urang teraskeun dina bagian ka-41. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono. Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng kantun kasadayana. Prengos.